Sambut ngaharulang kitu ujug-ujug aya nu batuk di pipir, sada batuk aki-aki. Korosak nincak jukut garing gebeg nu opatan ngarenjang, meh bareng ngaliuk kalebah datang nasora. Adi berehaya aki-aki nu datang rada bongkok, baju jeung calana sim sarwa bodas, jangotna mindingan beheung, atuh kumisna ngaroyo make iket barang bang semplak nyakal itek tina hoe. Barang go kahareupeun saung aki-aki teh kerung. Panonna mencerongkan opatan, teu lemek teh nyarek. Ukur panonna nu bulat giler ngawaskeun opatan. Ari Rosan jeung baturna ngarasa leuwas sabab asa aneh. Dipencrot gunung nu jauh ka lembur bet aya aki-aki datang. Tapi kulantaran sidik eta jalma pok Rosan nyarita. Haturan aki, wilujeng wengi bade angkat ka mana aki teh ieu? Atanapi mulih ti mana? Nah wengi-wengi bet angkat-angkatan geuning. Kitu ceuk Rosan tapi si aki teu nembalan. Ukur ngadehem sakali terus narik napas jero. Rosan teu ngomong di lantaran nu ditanya teu nembalan. Bisimiti ratu jajantung bulu punduk pating sariak. Diuk biasa teu napak. Tapi akhirna masih aki ngomong memepok ngadehem heula. Tisangka sacongo buu geuning aya semah nu jauh. Gade jalu ulas olgoto teuing. Di lemur batur mah kudu sopan, kudu ati-ati jeung taliti. Aya pardi basa nipit kudu amit, ngala kudu menta. Undur katingali punduk, datang katingali tarang. Gade sing waspada. Ulah rasa maneh wani, ulah rasa maneh pinter. Hai, baik kadinya adirek ngarendong mah. Daki mereka tutuluyan, aya tempoun kalanduh ieu teh. Kitu ceuk si aki langsung harita malik, leos harita indit ningalkeun saung. Tapi aneh ari malik si aki rei bulu punduk muriding jajantung ratu. Hate pating sarblak. Rosan sama batur ngarasa sieun jeung keung sok sieun aya siluman anu datang. Opatan harita melong ka si aki, tapi tembungna teh ukur sabaraha lengkah satuluyna mangiles. Teu buguh ka mana losna. Atuh buguh parto oge boga sifat ujug ngarenjag reuwas manehna. Sabda disangka-sangka bet aya nu datang. Omonganna kaharti pisan asa ditujukeun ka manehna yen kudu hati-hati jeung tarapti. Saha anu bieu euy? Ceuk Parto bari ngised. Rek wau kumaha pan dewek ge sarua karak nyaho ayeuna. Ngan beda karasana euy. Kana jantung mata karatu ge teh. Kana hate mata keung boa-boa. Rosan teu kebat nyaritana. Ah, teu kudu loba pikiran kenae da teu ngaganggu. Malah malus pisan make mapatahan ka urang. Ieu teh perlu ditalimakeun, dinuhunkeun sabab ayaan mamagahan, geus lah. Teu kudu dipikiran. Pikiran mah pilampaheun urang rek kumaha ayeuna. Ceuk Jali tantes. Gampang wae mun geus rengse mah barang dahar urang pindah ka makam. Ngan di ditu mah ulah loba omong euy. Anggur mangadu awe sangkan menang ilham sarta tujuan urang ka hontal. Oh, hayu atuh da geus beres ieu oge. Nya geus kitu mah tuluy sararea beberes, beus-beus parabot kana rangsel. Geus kitu saged deui dangdan. Sepatu dipake, jaket dipake, rangsel digandung, terus barijil ti saung. Obatan pating juringkang muruka makam. Cicir yang disarada patembalan jeung ciang-ciang, cari cangkas ge matak gandeng. Tapi aneh barang bus ka makam, jek jempling taya soran kadengen. Berasat baterainya angan tincakeun. Milihan tempat anu merenah keur sarek. Rosad ngatur baturna sangkan sarena misah. Da kungsi di papagahan ku hiji kolot mun sare di makam ulah ngagulung cenah. Eman di wetan, Jali di kaler, Parto di kulon, kuring di kidul. Kitu ceuk Rosad anak buahna teu nembalan tapi ngarti kana parentah. Tuluy ting barasat nyerotkeun batre, milih tempat anu merenah
nepikeun sare. Nya Tegung selila, Tegung si badami deui, teu ngaromong deui, goledag masing-masing ngagoler dina tempatna. Harita Rosa dianggal ku rangsel, ngarengkol jiga kuuk, sabab bahawa teh mimiti karasa tiis. Angin beuting ngahiliwir asa nyarap nyecep kana sungsumbagu. Mimiti namah teu bisa sare, loba kari si karempan bisi aya orai, bisi aya langir atawa kala. Tapi lila mah perbawaning capek jeung tunduh, akhirna sarare tibra. Gancanging carita sanggis kira-kira 5 jam sararena. Rosad musik lilir nyah bintak, gigisik bari cengkat red kaken caret kakatuhu, caang mabrak dirti berang. Balama basa ngaralet kawetan manis serab, cik rasaan teh panon poe geus bijil. Geuning geus beurang, tibra-tibra teuing sare teh. Nepi ka teu lilir-lilir. Kitu cek Rosad terus nangtung kop kana sisir, sedot-sedot nyisiran. Geus kitu lajag-lejeg hayang ngayakinkeun heula naha bener eta teh cahaya beurang atawa lain. Galingi surah hayam jago kongkorongok manuk recet di sarana. Rosad ngadeukeutan ka Eman diguyah-guyah sina hudang. Korejat Eman nyaring kekereuceuman bari luak lieur di lain lapok nanya, "Wayah kumaha teh? Geuning geus saang?" Mata keuy keburangan urang teh. Kumaha ilhaman ilham maksud Eman. Teu ngimpi-ngimpi acan boro-boro aya ilham. Dasar si kene sare teh. Tapi nah itu panon poe geus moncorongnya. Bari nunjuk kawetan. Anak itu mah sahati jeung sapikiran. Danya cek tetenjuan kuring ge geus beurang ieu teh, Man. Aya urang balik. Urang neangan ka tempat sajian da geus puguh di dieu mah eueuh, ceuk Rosad. Gengkeun heula atuh batur. Heupe kumaneh atuh. Eman teu talangke tuluy ngageungkeun Jali jeung Parto. Duanana pating korejat. Terus gigisik luak liuk pok nanya ka Eman, "Wayah kumaha teh, Man?" Cek Jali bari terus nangtung. "Make tatanya sagala tuh panon poe geus luhur." Eman nunjuk kawetan. Ari Jali ngareret bari kekereuceuman. "Aduh, nyawe geus beurang geuning euy. Tapi nah asa candilanya bet geus beurang deui. Ari geus sieu rek kumaha ieu teh? Rek ngendong deui atawa rek pindah?" "Ayo ngadingula jeung Kang Rosad ah. Urang mah teu bisa mutuskeun euy, da Rosad anu boga lalakon." Tembal Eman bari ngadeuketan ka Rosad dituturkeun ku Jali jeung Parto. Upatan ngariung, Jali diuk harita dina akar. Eman sila tutug dina juk. Ari Parto nagog sedengkeun aya Rosad manangtung, bari pok manehna ngomong, "Samai indit kanu sejen euy, kuring rek nanya heula ka maraneh. Cik, saha nu meunang ilham? Sebab kuring malebeng teu ngimpi naon." "Tuh, teu ngimpi kuring ge." Tembal Eman, Jali jeung Parto nya kitu, nyebutkeun teu ngimpi naon boro-boro meunang ilham. Mun kitu carana, tujuan urang can nahaneh euy, boro-boro kana hasil naratanana ge can kapang. Daina urang musyawarah heula. Kuring rek menta kasaluyuan di sararea, narek ngendong di dieu atawa rek pindah ka nu sajen. Jep sararea harita jempek. Mikir heula keur pijawabeun. Lila-lila Jali usul ngajak pindah ka nu sajen, sabab di dinya asa beda rasa. Moal aya pihasideun. Parto satuju, Eman satuju, tungtungna Rosad mutuskeun. Mun sararea satuju, geus urang indit ayeuna. Urang neangan di tempat sejen sakira leuwih jelas. Jadi lamun bisa mah kudu tatanya we lah ka kolot. Nah di mana ayana batu wulung. Atuh lamun geus puguh mah najan kudu ngeuting di makam sabulan ge, taya halanganana. Tah bener kitu bener. Tembal Jali. Nya akhirna opatan bijil di lingkungan makam. Hati geus bulut pikir geus gilig rek ninggalkeun eta makam cenah. Rek neangan tempat sejen. Terus lalimpang mapai jalan anu datar, lempeng taya nungagokan, es tuning ngabulung-bung.
Nyapugu nu opatan teh bisa limpang gancang asal luasa kawas limpang di jalan gede. Opatan teh boga curiga asal limpang di jalan biasa. Tapi kira-kira 10 tumbak jauh nah ruk ngadadak poek dedengian jadi robah nu tadina ngadenge sora hayam jago kongkorongok jeung sora manuk anu lecet. Ayeuna mah nu kadenge teh bebencek jeung cari cangkas. Sakapun aya ungkut-ungkut jeung sora koreak nu pating karyak. Gebeg sararea ngagebeg bakat kurewas. Sabab gayaan teh robah sekaligus. Horeng puting kene pisan hawati is mata ngahodhod langit angkeb mata keung. Astagfirullah. Kunaon ieu teh euy? Nabet ngeledak poek. Ceuk Rosan. Cilaka 12 euy. Katipu kaya kieu mah. Bo, nah tuh make barijil urang teh buat gogoda ieu teh euy. Ceuk jadi kawas nyalahkeun ka batur. Ipan tadi ge musyawarah heula. Milih cicing milih indit. Buktina ayeuna jadi kieu ieu. Cilaka ieu. Rosan gacida bingungna. Jeung aneh bulu punduk jadi ruyerey asa kukurayeun ting puriding mataksieun. Ari Eman jeung Parto teu ngaromong. Duanana ngaharuleng bangun bingung. Ari Rosan buru-buru ngodok baterai tina rangsel barasat dipake nyangan jalan. Ana breh jalan nu tadina ngabulungbung teh leungit. Leungit nu aya. Anu kan tempungan kebon eurih jeung kaso manikandol. Jabo gawir nang tawing malah maranehna aya dina tempat nu hara-haraeun. Jadi ukur nyangkad saeutik. Kakeng calawang kakatuhu batu kalebak komo manigurawes. Katonggo lain bantrak-bantrakeun gawir batu anu nanjeur jiga bilik. Jasa jungjungan mah nu opatan ngaharuleng tayan lemek tayan nyarek. Masih ngadengkeun carita Sunda. Ujung ngadengkeun urang ngajengkeun carios batu wulung karangan keliksa bagian anu katilu. Sajungjungan mah nu opatan ngaharuleng tayan lemek tayan nyarek. Buntu laku uga glampah. Sieun jeung keung geus mimiti mangaruhan kana jiwana. Barengan semangat nu tadina ngagedur hurung minuhan dada. Lakatay awak jadi lilus taya tangan pangawasa. Kesang tiis mimiti bijil masahan awak. Jadi lamun beurang mah bakal katara beungeutna sarpa. Bingung nu teu manggih tungtung susah nu taya hinggana kudu kumaha nyami lampah. Eman jari Parto daek teu daek urang teh kudu narima kana kanyataan sarupa kieu euy. Cik palikiran kudu kumaha ari urang ya. Ceuk Rosan mimiti nyarita deui ngajak musyawarah ka baladna pikeun yang hareupan eta coba. Geus nyata urang teh aya dina tempat nu hara-haraeun ya teh sad. Lain lalaworakeun ieu teh. Jadi lamun maksa inca bisi cilaka tong boros si pating peuting dalah beurang ge can puguh bisa leumpang dina kaayaan kieu. Ceuk jadi dari anakar. Jadi kudu kumaha atuh urang teh euy? Eman ukur bisa nanyakeun. Nya kapaksa we cicing heula di dieu. Bari ngadagoan beurang, lamun beurang mah piraku taya jalma anu lampreng. Urang minta tulung ka maranehna. Satuju atuh jadi cik Rosan. Atuh Eman jeung Parto ge satuju pisan adik kitu mah. Milih cicing bari kabulusan jeung tibatan kudu tiguling ka lebak mah. Tungtungan opatan teh dariuk ngariung. Sarta ngahenen bari nungguan tungtung peuting. Diasuh ku ibun, disimbutan ku halimun, dipependek ku hiliwirna angin janari nu kacidatiisna. Tekad jeung semangat nu opatan. Didinya mah bener-bener menang ujian anu daria. Anu samemehna can kungsi ka alaman. Alam anu beungis ka aya nu matak hadiwang ngancam kana jiwa nu opatan. Lamun kurang-kurangna sabar tinang teu bakal tumiba hiji musibah nu berat. Sabab Rosan sabatur-batur harita teh aya dina gawir gunung susuru nu nang tawing. Anu gurawes taraha loba batu sareureut.
Atuh sajabana ti kitu dina sela-sela batu anu nyolodor teu mustahil lamun bertahan sabangsaning orai langir kala jeung sajabana. Tapi tetela Rosan jeung baladna setengah pasrah kana nasib. Maranina taral subaha tetap sabar nungguan subuh. Ngintip wan Cijanari mapai panjangna peuting nepi ka datangna mangsa urang. Akhirna berai fajar di bewetan nyingrai kenalang sepeuting. Hawa beuki tiis asa nyecep nyerep kana sumsum balung. Hujan lemis geus miti bijil ngaopatan ku mimis, buuk barodas ku ibun, beungeut sepak bibir genteu, suku jeung leungeun jadi baraa, akibat jadi hareuras, punten akibat menjadi hareuras asa eueuh tanagaan. Manuk mimiti recet utamana manuk saeran mani beger disada dina pucuk haur. Patembalan jeung baturna mapag datangna fajar. Rek ngabagiakeun datangna beurang. Nyalila-lila jang-jang peuting ngalingkup berai-berai caang. Sora manuk beuki rame malah geus aya nu pating kaleper ngoyag gendang daunan. Muragkeun ibun, manuk-manuk nicis jang-jang bari ocon jeung baturna jigana teh galung biranakar. Kawas anu ngabibita karosan sa batur-batur. Dina kayan kieu mah nasib teh eleh ku manuk euy. Tutenjo kawas nu teu boga kasusah gumirawe maranehna mah. Ceuk Rosan bari nunjuk ka manuk anu keur kakaleperan. Aduh, bener. Amun urang boga jangjang mantok kudu susah. Kari iber bae da moal cieun ti guling. Ceuk si Parto. Manuk mah boga jangjang, manusia mah boga akal. Nah susah-susah teuing. Geus puguh borang mah hayu urang kal-kalan lah. Kumaha carana bijil di tempat anu har-haraeun kieu. Tembal jadi tandes. Cana enu nembalan da puguh bingung najan nyage boga akal ninjog gawi nunang tawing mah teu burung muriding. Inggis ku bisi rempan kusugan. Geus kacipta lamun ti guling teh asa moal kapuluk deui, tangtu bakal rusak awak teh. Rosan jeung baturna tingkun yang nangtung bangun laliat nakal. Awak ngadeg-deg ka bulusan beungeut sepak bibir genteu tanaga asa ngadadak leungit. Komo si Parto mah turna nyerocot dengan ngeleper jiga anu linian. Aduh, kumaring geus kieu san. Arek jagoan naon wae urang teh teh. Cik si Parto bangun teh sabar. Sabar euy. Sabar to. Ieu hawati keneh ya. Awak tiris ka bulusan. Keun urang ngadaguan poyan lah. Sugane rada jag-jag nuisan. Tembel Rosan. Juk jarang pedi opatanana ukur ting larenet nenjoan kaayaan di eta tempat. Nyaan beuki sidik ayeuna maranehna cicing di tempat nu hara-haraeun jeung teu aya jalan di urut ngaliwat tadi ge teu katara urutna. Anak kitu mah jelas didoja kudu ngageugeuh di dinya cenah. Sawat sasat diusir sina nyingkah ti makam dabongana ti sopan. Berai-berai di wetan hibar ku kalangkang cahaya sang surya. Akhirna barasat sinar surya neangan buana anu panggana kapoyanan poncrot gunung Sisuru. Daluhur mani nyolocos jiga nunjuk ka langit. Rosan jeung balatna geus kasorot ku panon poe awak karasa haneut nu tadina kabulusan nada cager tanaga daratang deui. Kumaha ayeuna euy? Rek ngeulih anu mana sorangeun teh. Narek kalebak atawa rek nanyak, sok hese sakumaha hese ge urang teh tetep bae kudu binjil teh ieu tempat. Ceuk Rosa bimiti nyuntik semangat anak buahna.